biasana momen ke urang ngaropea deui nya khususna dina raksukan iket ya diheulakan urang bebarengan ngaropea iket di jalanan di mana-mana di sekolah-sekolah nya ulah lah tujuan abi mah gitu jadi ulah bisa tihula jadi saukur ngariung mungkin eta jadi aya riweuh saleutik ya intina mah gitu Mang Abi wayahna jadi aya kumaha heula sebelumna da emang ieu mah misi gerak cepat si gerak cepat layar padu taek-taekeun bae hamburan nya keur salajengna abi nyanggakeun ka Mang Erwin da ieu oge kan inti sarina mah keur urang nineng ka perjalanan baheula urang di Batok di Kis nya khususna ngaropea iket mangaris nya ka mangaris satur nuhun urang ngarariung deui Mandara Ulung ya mungkin sakitulah ibaratkeun mah penting ayeuna bisa anu teu apa kan di luareun ieu Mandara Ulung teh naon kitunya ieu teh geng motor gitu kan wargi-wargi grup juga BTS gitu kan BTS boy band nya asana gitu asana semacam keur ngimetan ka dieu mah kayak abi nyanggakeun ka Kaburu perjalanan Mandara Ulung paling ti abi sakitu atur nuhun mangga Kaburu nya keur naon Mandara Ulung terus sepak terjang na ieu itu dina khususna dina Karinding Nuhun sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Simkuring salarasna leuwas oge. Beja anu peuting sangka teh nya padu nuturkeun hungkul gitu. Si horeng nya di piwarang Sumarios di dieu ari salarasna mah eta nu tadi abdi ge teu apa rek ngomong nya Mandara Wulung lamun ningali secara bahasa mah itu terdiri tina dua kecap Mandara sareng Wulung. Mandara di dieu teh hartina teh sarua jeung Mandala. Mandara teh wewengkon. Mun teh wewengkon mah wewengkon lembur, palemburan atau bisa oge dihartikeun kelompok atanapi ririungan. Mandara di dieu teh gitu. Sarua we hartina mah jeung Mandara, jeung Mandala, jeung lembur wewengkon sareng nya kelompok lah riungan da. Lembur oge sarua terdiri tina riungan-riungan jalma jeung di dinya aya patempatan jeung sagala macam akhirna disebut lembur, disebut Mandala, disebut Mandara gitu. Nyandak kecap Mandara di dieu lain hartina nya urang teh rek nyieun lembur henteu tapi nyandak esensi tina kelompok ririunganana eta gitu. Wulung di dieu itu bahasa sejen tina Awi. Bahasa sejen tina Awi aya nu nyebut bitung Awi teh. Aya nu nyebut haur, aya oge nu nyebut rupa-rupa lah termasuk aya oge nu nyebut wulung gitu. Wulung di dieu salarasna mah
lamun singegel moal wulung di dieu teh pami nya di hiji wewengkon mah disebutna teh salah satu jenis awi. Wulung teh salah sahiji jenis awi, nyata awi na teh sejenis awi hideung anu semu koneng. Biasa sok disebut awi wulung, padahal mah sarua-rua keneh gitu. Awi wulung teh sebenarnya mah hartina nya awi keneh siga urang nyebutkeun bitung gitu. Yang nyebutkeun awi bitung kan jenis awi gitu. Padahal mah da bitung teh di wewengkon sejen mah penyebutan keur awi-awi keneh gitu. Aya nu nyebut haur, awi haur kan disebutna. Padahal mah da haur teh artina awi-awi keneh gitu di hiji wewengkon mah. Nah, matak nyandakna kunaon wulung karena aya misi oge keur napalkeun di mana haur mah loba keneh disebutkeun, bitung mah loba keneh disebutkeun, wulung mah jarang disebutkeun gitu. Matak mandara wulung di dieu makena kecap wulung keur ngenalkeun kecap wulung oge gitu. Yen aya harti sejen tina awi atau aya bahasa sejen tina awi nyaeta wulung gitu. Janten karena di dieu ngagugulung karinding jeung karinding teh identik pisan jeung alat musik bambu dimulai celempung jeung sajabina. Artina di dieu nya ririungan nusok ngagugulung awi we gitu. Intina nya bahasa sederhana mah kadinya gitu mandara wulung teh ririungan anu resep kana ngomean awi gitu. Eta lamun secara bahasa. Lamun secara kegiatan, secara gerakan non eta mah yang memang berawal nama tina satu hobi, satu karesep gitu. Karena kareus ngomean alat musik bambu khususna karinding. Akhirnya nya simkuring, mangruyung, teras entis, saya Mang Erwin oge waktos di Kalakayawi berarti nya Mang Erwin. Nah, menuju di Kalakayawi gitu. Aya Mang Erwin, aya Mang Bonang, sareng sajabina. Ya intina mah kumpulan jalmi-jalmi, manusia-manusia nu resep ngomean karinding gitu. Tadina eta mandara wulung jeung kadienakeun memang nya henteu selalu bergerak dina karinding. Sewang-sewangan ge boga pacabakan. Sewang-sewangan ge boga pacabakan. Da mangruyung henteu ayeuna wae ngomean karinding. Sim kuring oge sami da kegiatan mah abdi mah nganggur wae gitu.